santri tidak masuk pesantren diwajibkan ngaji Safinatun Najah. Di dinya aya pasalna surutu takbiratil ihrami sittata asyara. Syaratna takbiratul aya 16. Bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar sareng pondok tapi syaratna aya 16. Saking kupentingna eta lapan Allahu Akbar, maka teu sakedik anu teu mengenal kana Safinatun Najah jadi imam kadang-kadang pagagabah Allahu Akbar daya naon apa dayaan dangukeun lamun ti dieuna Allahu Akbar bismillah nalin bismillah Bismillahirrahmanirrahim semilah Pak lamun tidak semilah kan dituna Alhamdulillahirabbil alamin mun hamdulillah akhirna oge Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi pangna dibejakeun Pak lin hiji lin dua kali mineng abdi mah seperti itu maka alhamdulillah lebet abdi ka Baitus Salam ngiring berjamaah hate tidak ada keraguan-raguan lagi sampean wawasu heula ningali karpet maninga cajar beureum bari rapi imamna halon tambah khusyuk dina ibad nu mawi punten nu ngahusupkeun di antaisna angoan oge nyana khusyuk sesengitan nyana khusyuk sok urang ek netepan ngawas sesengitan benten urang aya netepan karpet Pak geus nyenglet geus nilep da katajongan kenteng masjid bolong usum hujan kecelak karena karpet tuluy teu dipoekeun da begitu lebat masjid diasap heli jeung asup ka WC pas pan sujudan bau da teu hayang lila sujud teh sakali subhanallah hayang cengkat deui ora-ora khusyuk da karpet naba bau mata sok masjid perindah karpet diperindah alhamdulillah Baitus Salam palai selamat ibu palai selamat bapak palai masuklah ke Baitus Salam ini rumah keselamatan di masjid dibacakan Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika yaudu fahayina rabbana bisalam wadkhilna jannata darussalam nusuk yang wiridan ya Allahumma antas salam wa minkas salam walika yaudus salam fahayina rabbana bisalam wadkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalali wal mawi bagi imam ini harus betul abqah dan aqra syarat imam wajib ayat 2 Pak Kades hiji abqah artinya ngerti di bidang ilmu fikih prak-prakan salat bahmana ngangkat pandangan nalika takbiratul hadwa man kibaihi pelbahan tak dua ulah hanap teuing ulah luhur Allah akbar juga membahaya ayanu Allahu akbar mata abi purah liliran kitu ka dieu kapangi Pak nu kumaha ge ngangkat leungeun teh aya nu jiga jeblagan pade Allahu akbar aya juga ketukan 4/4 hiduplah Indonesia Raya 1 2 3 4 1 2 3 Indonesia kita salat Allahu akbar teu padi aya nu digibag-gibag Allahu akbar ya eta nu kitu pancen urang mah musik 3 kali teh Pak musik 3 kali tuluy-tuluy teh Pak ieu aja digebag-gebag Allahu akbar geus puguh aya di gesol ka dieu aya nu juga nu ripuh salat teh usul usolli fardal maghribi salasa rebo kemis dipapai Allah terus di dia batal kening Masya Allah cing kira-kira Allah nitah gitu henteu cacakan Allah teu nikah ripuh salat teh pat teu padi loba nu hayangan ieu kana salat teh
sok tanggal 25 November tahun 2002 kamari kejadian gempa Cianjur linikna getaranana Pak ada dugi ka Bandung Pak dugi ka Ciawi Pak waktu keur gempa di Cianjur aya lini ngagerebek ada seorang jalmi keur ucalik ngakorsai udun di samsai kopi abesai lagedai kelepai kudu penglini Allah made rokok dialungkeun kopi dibahekeun keluar timah dasir katingal bangunan naon disebutna Allah jika nu heueuh lini geus reda asup deui ka imah diuk dina kursi udun deui geus udun aya di lini geus calik Pak ngong teh adan Allahu akbar Allahu akbar da jong Pak hari-hari we aya azan mah tapi di saat Allah digebekeun ku lini didinya jalma Pak paburisa bari nyebutkeun jenengan saha Allah maka pejang urang berbanyak panggil Allah sebab Allah dat yang maha gagah Allah dat yang maha kuat urang mah bisa lepas da pertulungan Allah kiceuk tingkah paripolah urang diatur ku Gusti. Alhamdulillah Bu malam ini nu tadina miyut pihujaneun di stop hujan ku saha mun teh mah ayeuna hujan teh ti saha uang emut kurang hujan kanyaah ti Gusti halodo kanyaah ti Gusti sehat kanyaah ti Gusti gering kanyaah ti Gusti beunghar kanyaah ti Gusti miskin kanyaah ti Gusti loba nu kanyaah ti Gusti loba nu kageuleuh ge kanyaah ti Gusti pidoa ti sepuh abdi geus teu damang Pak wios dicaritakeun oge abdi teh panyawat 5 tahun ka pangker kambuh lagi eta batu ginjal Pak menawi abdi dianjurkan ke dokter bahkan dibejakeun RAI orang aja teu puasa saum anu kamari abdi tamat Pak 4 hari abdi teu saum karena itu anjuran dari dokter abdi masuk rumah sakit tadi 4 hari 4 malam cuman masuk rumah sakitnya bukan masuk rumah sakit spesialis ginjal rumah sakit umum sehingga di rumah sakit cuman hilang nyeri Pak diimpus kemudian diberikan obat lewat suntikan impus diemut-emut si abi mun lilating asa hamur biaya pulang dicabut ternyata dongkap ka bumi cungkel deui dongkap ka spesialis ginjal di parios ternyata kiri kanan terus penuh dengan batu ginjal oleh karena itu kata dokter pepeje kunaon Pak pepeje tong saum suatu dinten eta papi 20 tong saum ternyata sampai boboran abi tong puasa abi sedih Pak bukan yes teu puasa tuh yes teu puasa tidak Pak justru sedih luar biasa. Hari itu abi gak puasa sampai ku minum obat datanglah ke rumah abi ngaleut obat pun anak araya aa teteh dede hapunten bilih abi katilidung ngaleut abi teu saum sur dokter gak ada obat sur pangais bungsu mangga we abi asa tong peuyeun dede cenah eta abi sedih nah selama 10 hari 20 satu bulan abi terasa saum nya di inisiatifan nya di akalan uangi na abi teu bobo terasa leueut magi semalam harus abi 10 gelas cangklek bade bobo pade wereh yang papang geus we besian tadi kaina abi pidoa ti sadayana rupina abdi malila nya da abdi lilalia cangkeul diuk teh nya kitu hapunten sadaya pidoana abdi sing damangkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal hiji punten bisi punung kita punung teh awas Pak Kades minta jadi awas ya pasti doakeun siapa tadi jamaah rahimakumullah kembali mengkonfirmasikan jajak ini bahasan abdi dari masalah hal dina tadi berjamaah setelah kita dididik sebulan lamanya Pak maghrib sasih kamari teras-terasan di anti-anti ya Pak ya sate acan maghrib jauh sudah tanpa busana Pak Allahu akbar can nepi kana bar nu adan geus sapotong tak jauh ngalias nu ka mana datanglah tanggal 1 Syawal Pak Ade Allahu akbar Allahu akbar adzan maghrib di masjid kadang kawis jalma Pak paribut ka masjid teh
di saat sasi bulan Ramadan datang maghrib sungguh sangat kita nantikan. Tapi abis Ramadan Masya Allah nasib si maghrib pada ngantuk adek. Setelah kita dididik sebulan lamanya jamaah tepat waktu lohor asar maghrib isya subuh cing ibu bapak salat anu 5 waktu paling berat salat naon subuh lohor asar maghrib isya pangberatna salat subuh lohor asar kabeh ge berat aja sugan subuh pangberatna ari lohor ibu ti lohor salat jam 10 geus pasang mukena geus ngapal sajadah kitu henteu anger we repot ngomong ada lohor kalakay wewean pasebokan we ngobrol ka ditu ka dieu ngobrolkeun ka nu kamari urang mah cari waktu lebaran kembali baju-baju acan mata Ramadan disebut bulan penuh ampun terutama bagi kalangan ibu-ibu di tanggal 20 ka dieu Pak ampun can boga jang beli baju ampun can boga jang beli kue mata disebut bulan penuh da ibu-ibu loba ampun-ampun teu salah teh loba ampun-ampunan teh bulan penuh ampunan kembali Ramadan kami Ramadan salat intinya tadi Allahu Akbar. Posisi pandangan dalam kitab ilmu fikih saena pigelangan tumpangkeun pigelangan nu ieu. Kan ilmu diukur mah pade keheulaanan. Allahu Akbar. Pat make watertas. Ada karaos jeung kabayang Allahu Akbar. Jadi pantar urang alusna wa jamaah khairul umur awsatuha. Posisi pandangan teu keung luhur, teu keung handap. Ustaz kumaha tiasa teu ngangkat pandangan? Boleh ngangkat pandangan kudu cuma sebatas sunat. Allahu Akbar. Monggo hayang sebut yang listrik mah. Ieu we ngacetan. Ya, posisi jeung koreasi jeung urang betapa indahna Allahu Akbar. Cekap di dieu. Tong maka diabruk-abruk ka dieu ya. Jadi ibu keun apa di kampung pada Ciawi Sabulu tapi kalau di Bandung paru-paru piapanya dina sujud aya nu mayakeun batur sujud ge kedongkong ka pembu Allah akhir jika nang kubat tong aneh lah bineka tunggal tapi jang urang tuturkeun be kiai urang setempat ngangkat pandangan Allahu Akbar jeung deui punten sok aya nu teu tamat Allahu Akbar ari Allahu Akbar kadangu ai barna teu kadangu aya awal aya tungtung aya tengah eueuh Allah bar ai saur milu buka milu kan beurang teu puasa ibarat kitu batur sahur milu batur buka milu eta ti perang batur puasa manehna dahar samangka batur sahur milu eta batur buka milu eta ti penting batur tarawih manehna cinekul malam lebaran batur di masjid takbiran manehna sorangan mabok AO di pengkolan gitu. Oh di makam ini dibutuh dapat tarawih itu Pak berapa rakaat tarawih di dia 20 witir seberiji 1 3 jantan 20 ti ayo 11 ini 11 tarawih 11 aya maksudnya witir 8 witir tarawih 8 witir 3 jadi 11 eta ya nah, sadayana di geus saha witir 11 wah luar biasa iya sok aya di hiji kampung padua masjid iya tarawihna 23 rakaat jeung witir iya 11 rakaat jeung witir cek nu 11 kana 23 nu 23 kana rakaat cek nu 11 cek 23 nu 11 kana rakaat cek nu teu tarawehan alhamdulillah
aing nu ka surga ngunah teu tarawehan ka surga. Tah maka ini luar biasa, jangankan cuman taraweh 20, yakin 20, witirna oge 11. Alhamdulillah, semoga doa yang dibacakan oleh Mutawasil tadi, ayat doa Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa qira'atana wa khusyana wa tadarruana tadrib biha wujuhana. Ya Allah, jangan kau cambukkan kepada wajah-wajah kami ladang ibadah pade engke di akhirat bakal ya Allah. Mana ganjaran puasa abdi ya Allah, mana ganjaran sholat abdi ya Allah. Lamun puasa diterima, sholat ulang diterima, mangkalin ibarat pade urang merosotkeun acuk, kemudian eta ladang ibadah urang kalau digebukeun kana rarai urang. Naudzubillahi min namai doa urang, ibadah urang hoyong ditampi ku Gusti. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sang tadi sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi sayang orang kaya gak sembahyang, sayang sungguh sayang orang kaya gak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi suka sembahyang, Nabi Sulaiman kaya suka sembah yang sadayana. Sholli wa sallim daiman ala Allah, sholli wa sallim daiman ala Allah wa ali wal ashabi sembuhkan orang sejahtera kami ya Allah, angkat berbagai penyakit kami ya Allah, mudahkan urusan dan usaha kami ya Allah, berkahilah kampung yang lindung ini ya Allah, ya Allah berkahilah ya Allah, damaikan hati antara kami ya Allah, sehatkan badan jasmani kami ya Allah, husnul khotimahkan wafat kami ya Allah, ya Allah ya Allah, istiqamahkan ibadah kami ya Allah, ya Allah ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Iya Pak, sabaraha tangga Pak? Tilunya. Emut Pak Haji, di saat waktu pelaksanaan ibadah haji Pak Ade, sebelum sampai pada saat pelaksana haji di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Rayagung, bagi gelombang pertama ada piknik heula di Madinah, di Mekah. Lajeng urang sumping ka museum di Mekah. Di museum di Mekah ada tangga mimbar Rasulullah sallallahu alaihi. Ceuk hate pasepuh, ieu mimbar anu didampal ku Kanjeng Rasul waktu Kanjeng Nabi bade khutbah
Kangjeng Nabi naik karena eta tangga mimbar. Pas tangga pertama kata Kangjeng Nabi amin. Naik tangga kedua amin. Naik tangga ketiga amin. Sok aya amin dia sok aya. Upami aya amin, upami urang ngadangu naon anu nganaon ngadoa. Ieu teu ngadangu teu kadangu nu ngadoana, ujug-ujug Kanjeng Nabi nyebat amin. 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 Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi waktu naik tangga kok Rasul membaca amin, 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 sedangkan yang berdoanya tidak ada?" Rasul menjawab, "Hai para sahabat, mungkin kalian tidak mendengar doa Jibril. Waktu aku naik tangga pertama tadi Jibril berdoa kepada Allah, kata Jibril, celakalah orang yang bila mana disebut nama baginda Rasulullah, orang itu tidak menyambut dengan sholawat." Maka kata Rasul, amin. Kumaca nabo? Ternyata orang yang tidak membaca sholawat kepada Nabi, di saat dikatakan jenengan Nabi kita, maka orang itu kata Jibril orang yang celah. Nu ngadoana saha? Jibril. Nu ngaaminana